Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan menyajikan cerita Ngalolocok. Let's listen now. Ngalolocok. Bandara atau Peteuy Selong rajek di sisi jalan. Lakar daek saha wae nu hayang ngala. Tara ieu aya nu nyarek. Kangaranan keur sagala ngeunah barang dahar, balik sakola sok ngahaja ngala bandara heula jeung babaturan. Bandara nu di alana aya nu ngora keneh atawa nu geus kolot. Duanana sok dihijikeun wae lamun rek diolah. Mencok ngaranna teh lamun dina coet mah, tapi aya deui nu disebut ngalolocok. Lamun diolahna dina awi guluntungan mah. Lolocok teh ngahaja dijieun tina awi guluntungan nu aya bukuan jiga lodong lahang ngan leutik jeung pendek. Pelebah bukuna diteuk-teuk keur wadah banarana. Keur mutuna nyieun tina dahan kai atawa tina awi keneh. Panjang lolocokna ngan 20 nepi ka 30 cm. Ari panjang mutuna mah ngaluhuran lolocokna kira-kira 40 cm. Brus cabe, uyah, gula diasupkeun kana lolocok, ditutu nepi ka lembut. Tuluy banara diasupkeun saeutik-saeutik bari ditutuan. Sanggeus beres nutuan, tuluy diasaan bisi kurang uyah atawa cabe. Lamun hayang senyit mah make cikur. Kumaha pangaresep bae. Ngalaanan lolocok banarana tara digebrukeun kabeh kana piring atawa daun cau, tapi dicoeran ku mutuna sakabawana. Hanaang tas mikir di sakola, karasa nikmat pisan lolocok bandara teh. Tong urang ngala bandara yuk, engke balik sakola. Tarmedi nanya ka Otong. Hayu, rek ngalolocoknya. Uing mawa cabe, uyah jeung gulana. Maneh mah sesana. Otong netelakeun. Siap lah, ajakan batur atuh euy ngarah ngeunah jeung rame, jawab Tarmedi. Lain bandara wae anu bisa dilolocok. Kacang panjang ge bisa sabenerna mah, ngan jarang. Cabena loba teuing mani panas jeung lada kana letah. Tara ieu dirasa da ngeunah tea. Lolocok beuki ngeunah karasana lamun diasupan sangu panas meunang nyai ti aseupan. Pedo pisan da ngahiji sangu jeung lolocok. Kakara nu kitu mah digebrukeun kana daun atawa piring. Ngalolocok tara sorangan wae, sakapeung sok jeung babaturan lamun kaparengan keur ulin bareng. Atuh ampir unggal budak baroga lolocok, ajangkeuneun lamun dahar babarengan. Ah budak di pasisian mah tara ieu susah barang dahar, asal teu ngandung racun jeung halal, naon bae diasaan. Tara ieu nyebut teu ngeunah atawa geuleuh kanu dahareun. Paribasa pamali teu meunang ngahina dadahareun. Syukuranana barudak ti lembur katingali tina basajana pangabeuki. Nu penting beuteung seubeuh teh lain bohong. Sare nyegrek nepi ka sokerek, patarik-tarik nepi ka isuk bawaning ku seubeuh barang dahar. Basajan kadaharan kampung geuning gede pisan manfaatna pikeun kawalagrian raga. Awak jag-jag waringkas, tanaga bedas kana gawe segut. Alhamdulillahirabbil alamin, wareg ngalolocok teh. Hatur nuhun ya Allah. Itulah cerita ngalolocok. Terima kasih sudah menyimak. See you. Jangan lupa subscribe, comment, and like.